أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم والله أعلم بمرادي. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa sa'ala jama'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ilaih. Wa sa'ala sareng parantos naroskeun saha jama'atun sagolongan minas sahabat an-nabiyya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqribun rabbuna panunajihi amba'idun panunadihi kana pertarosan anu neme. Aqribun naha eta anu caket rabbuna ari pangeran abdi sadaya panunaji terus ngaharewos ngadehes abdi sadaya hika itu rob dina nalika ngadoa. Ambaidun atanapi ari itu rob eta anu jauh panunadi teras ngagero abdi sadaya hi ka itu rob. Panuzila teras diturunkeun non wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib al ayat anu neme. Wa idza sa'ala jeung di mana-mana naroskeun ka anjeun Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saha ibadi pirang-pirang hamba kaula anni tentang kaula fa inni bejakeun mangka sayaktosna kaula qaribun eta anu caket minhum ti itu ibadi bi ilmi ku maha uningana kaula. Fa akhbir mangka kudu ngabejakeun anjeun him ka itu ibadi bidzalika kana itu fa inni qarib ujibu bakal ngaijabah kaula da'watad da'i kana pamentakna jalma nu ngadoa idza da'a di mana-mana ngadoa itu da'i ni ka kaula bi inalatihi ku ngaraihna itu da'i makana perkara saala geus menta itu dai kana emak falyastajibu maka atuh kudu nyarumponan itu ibadi li ka kaula duai kana panggilan kaula kana parentah kaula bitaati ku cara taat wal yu'minu jeung yen kudu ariman itu ibadi yudawimu tegesna ngadarawamkeun itu ibadi alal imani netepan atas iman bi ka kaula la'allahum supaya itu ibadi yarsuduna eta bakal narima bimbingan kabeh yahtaduna tegesna narima pituduh kabeh. Uhilla geus dihalalkeun lakum kamaraneh kabeh lailatas siyami dina peutingan puasa naon arafathu ngadatangan bi manal ifdoi kalawan mana ifdo ila nisaikum ka pirang-pirang istri maraneh kabeh bil jima'i ku ngajima nazala nurunkeun Allah kana ieu ayat nushon karena nganasah ngapus 5 kana hukum kana parantos kabuktosan itu mak pisodril islami di awal masa Islam min tahrimihi nyatana ngaharamkeunana kana jima wa tahrimil aqli jeung ngaharamkeun kana tuang wasurbi jeung kana eut ba'dal isya'i dina sabada isya. Hunna ari itu nisa libasun eta pakaian lakum pikeun maraneh kabeh wa antum jeung ari maraneh kabeh libasun eta pakaian lahunna pikeun itu nisa. Kinayatun ari eta kinayah anta anu kihima tina silih tangkeupna itu nisa jeung rijal zauj jeung zaujah
awih tiaji kulin atawa narima butuhna saban-saban saurang minhuma ti itu zawaj jeung zawjah istri jeung pamaget ila sahibihi ka baturna itu kulin minhuma alima uninga sallallahu Gusti Allah annakum kana sayaktosna aranjeun kabeh Ungtum tegasna geus kabuktosan maraneh kabeh tahtanuna eta harianat aranjeun kabeh takhununa tegasna harianat aranjeun kabeh ampusakum kapirang-pirang diri aranjeun kabeh bil jimai ku jima lailatas siami dina maleman puasa waqa geus terjadi non dalika itu annakum kuntum tahtanuna angpusakum bil jima' li Umar ka Sayyidina Umar wa ghairihi jeung salianti itu Umar wa tadaru jeung geus nyaruhunkeun sasadu itu Umar wa ghairihi ila nabiyyi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fataba teras nampi taubat Allah alaikum ka aranjeun kabeh qabbala tegasna nampi Allah qabila tegasna nampi Allah taubatakum kana taubat aranjeun kabeh wa afa jeung ngampura Allah ankum ti aranjeun kabeh fal ana mangka dina danget ayeuna dina waktu ayeuna id uhilla karna geus dihalalkeun itu ropas lakum kamaraneh kabeh basiru mangka sok calampuran kumaraneh kabeh hunna ka itu nisa ya teh amar makna jawaz jami'u tegasna sok jarima kumaraneh kabeh ngajima maraneh kabeh hunna ka itu nisa wa betagu jeung nyaluprih maraneh kabeh utlubu tegasna tareangan kumaraneh kabeh makana perkara kataba geus nyawiskeun saallah Gusti Allah lakum kamaraneh kabeh ay abaha tegasna geus ngengingkeun Allahu kana itu ma minal jima'i nyatana jima au qadrihi atawa au qadaro atawa makataballah teh perkara anu geus ditakdirkeun ku Allah au qadaro atawa geus nakdirkeun Allahu kana itu ma kitu minal waladi nyatana budak wakulu jeung sok tarwang ku aranjeun sadaya arinum kumaraneh kabeh wasrabu dalahar kumaraneh kabeh wasrabu jeung arinum kumaraneh kabeh al-laila dina waktu peuting kullahu tegasna sakabehna lail hatta yatabayyana sehingga yen narima jelas yadharu tegasna jelas lakum kamaraneh kabeh naon al khaitu benang al abyadu anu bodas minal khaiti tina benang al aswadi anu hideung minal fajri nyatana fajar ai sadiqi tegasna fajar sidik bayanu nari eta penjelasan lil khaitil abyadi pikeun khait abyad wa bayanun aswadi jeung penjelasan tentang khait anu hideung mahdufun eta anu dibuang ay minal laili tegasna tina peuting subiha anu disarupakeun itu lail makana perkara yabdu geus caang itu ma minal bayadi nyatana nu bodas wama jeung perkara yam tadu geus lila itu ma ma'ahu sartana itu aswad minal ma'ahu sartana itu lail minal gobsi nyatana poek bi khaitoini ku dua benang abyadin tegasna abyadin anu bodas wa aswadin jeung anu hideung fil imtidadi dina pada narima lilana Tsumma atimmu salajengna kudu nyalampurnakeun maraneh kabeh asyama kana puasa minal fajri ti kawitan bijilna fajar ilal laili dugi ka peuting ila dukhuli tegasna dugi ka asupna peuting biguru bisamsi ku surupna panon poe wala tubasiru jeung ulah ngagaulan maraneh kabeh hunna ka itu nisa nisa akum tegasna ka awewe maraneh kabeh wa antum bari ari maraneh kabeh akifuna eta anu keur niat itikaf kabeh mukimuna tegasna anu caricing kabeh biniatil itikafi kalawan niat itikaf
fil masajid di pirang-pirang masjid muta'allaqun ari ieu eta nu dihubungkeun bi'akifuna ka akifun nahyun sebab nahyun ari eta larangan liman pikeun jalma kana geus bukti itu man yahruju eta kaluar itu man wa huwa bari ari itu man mutakifun eta anu keur niat itikaf payujami'u tuluy ngajima itu si man imro'atahu ka istrina si man wa yaudu jeung kembali deui ka masjid. Jadi niat itikaf hek ngadatangan pamajikanna jima hek balik deui itikaf teu adusul kitu tah. Tilkal ahkamu hari itu pirang-pirang hukum al-madhkuratu anu dicarioskeun hududullahi eta pirang-pirang batasan ti Allah. Hada tegasna geus ngabatasan Allah kana itu hudud li ibadihi pikeun pirang-pirang hambana Allah liyakifu karayan supaya cicing itu ibadi ingdaha disandingan itu hudud. Fala taqrabu mangka ulah ngadareuketan maraneh kabeh kana itu hudud ablagu ari ieu eta anu leuwih banget leuwih balagoh min la ta'taduha tibatan lapad la ta'taduha la ta'tadu ulah ngalanggar maraneh kabeh kana itu hudud atau ulah ngaliwatan maraneh kabeh kana itu hudud al mu'abbaru anu dibahasakeun non bihi itu la ta'tadaru fi ayatin din ayat uhra anu sejen. Jadi ieu kecap fala taqrabuha teh ablagu min la ta'taduha leuwih banget leuwih balago. Kadzalika nya kitu deui sapertoskeun itu madkur kama tegasna sapertikeun perkara bayana geus ngajelaskeun Allah lakum kamaraneh kabeh ma kana perkara dukira parantos carioskeun itu mah. Yubayyinu bakal ngajelaskeun insyaallah Gusti Allah ayatihi kana pirang-pirang ayatna Allah linasi ka manusa la'allahum kana supaya itu manusa yattaquna eta tarakwa kabeh itu nas maharimahu ngajauhan kana pirang-pirang pangharaman Allah wala taqulu jeung ulang adalah maraneh kabeh amwalakum kana pirang-pirang harta maraneh kabeh bainakum di antara maraneh kabeh elayakulu tegasna ulang ngadahar sabadukum sawarehna ti maraneh kabeh mala ba'din kana harta anu sejen harta batur bil batili kalawan batil al harami tegasna haram syar'an dina munggu syariat syarikoti sapertikeun maling wal gosbi jeung gasab wala tudlu jeung ulah mawa maraneh kabeh tuluku tegasna ngajukeun maraneh kabeh biha kana itu amwal ai bihukumatiha tegasna kana pirang-pirang hukumna itu amwal au bil amwali atawa kana pirang-pirang harta roswatan karena nyuap ilal hukami ka pirang-pirang hakim litakulu kana supaya ngadalahar maraneh kabeh bitahakumi ku jalan ngahukuman farikon ka sagolongan taifatan tegasna sagolongan min amwalin nasi ti pirang-pirang harta manusia multabisina barina anu tumandang kabeh bil itsmi kana gawe dosa wa antum bari ari maraneh kabeh ta'lamuna eta nyaraho kabeh maraneh kabeh annakum kana saektosna maraneh kabeh tiluna eta nu gawe batil kabeh yasalunaka bakal naranyakeun itu kaum ka Kanjeng Muhammad ya Muhammad he Muhammad anil ahilati tentang pirang-pirang bentuk bulan jamu hilalin ari ahilah eta jamana lafad hilal bulan lima tabdu daqiqatun thumma tazidu ilaih kana pertanyaan anu neme lima karena naon perkara tabdu ngamimitian itu ahillah daqiqatan barina anu ipis tumatazidu tuluy tambah-tambah itu ahillah hatta tamtalia dugi kaya narima pinuh itu ahillah naonana nuron cahayana sumata udu tuluy kembali deui itu ahillah kama barina tetep sapertoskeun perkara badat geus ti heula itu ahillah wala takunu jeung teu bukti itu ahillah ala halatin eta tetep netepan atas hiji tingkah wahidatin anu sahiji kasamsi sapertikeun matahari kul ucapkeun ku anjeun Muhammad lahum ka itu kaum hiya ari itu ahillah mawaqitu eta pirang-pirang waktu jamu mikotin ari mawaqit eta jamana lapan mikot linasi pikeun manusia ya maluna anu garawe
itu nas biha karena itu mawakit au ta'zarihim dina pirang-pirang waktu tanina itu nas wa mutajarihim jeung dina waktu jual belina itu nas wa ada dinisaihim jeung waktu idahna pirang-pirang istrina itu nas wa siyamihim jeung puasana itu nas wa iftarihim jeung lebarana itu nas wal haji jeung haji utipa diatapkan itu haji ala nasi kana lapad nas ayu lamu tegasna bisa dikanyaokeun biaku itu ahillah naon waktuna haji palawis tamarot mangka lamun teh mah tetep itu ahillah ala halatin barina tetep netepan atas siji tingkah lam yurab mangka moal dikanyaokeun nandalika itu kulun min auqat perkara-perkara nu geus diceroskeun nyatana pirang-pirang waktu walaisa jeung lain naon albiru kahadean bi anta tu eta ku secara yen ngadatangan aranjeun kabeh albuyuta kana pirang-pirang imah min duhuriha ti pirang-pirang tongongna itu buyut tukangna itu buyut fil ihrami dina nalika ihram biang tangki buku secara yen ngaliangan anjeun pihakana itu buyut nakban kana hiji liang taduluna arasup aranjeun kabeh minutina itu nakban wa takhrujuna jeung kaluar maraneh kabeh tina itu nakban wa tatruku jeung naringalkeun aranjeun kabeh albaba kana panto wa kanu jeung geus kabuktosan para sahabat tiap aluna eta meuri damel itu sahabat dalika kana itu madkur kana asup ka imah lewat liang anu dijieun di tukang lain lewat panto dina nalika keur ihram wa yazamuna jeung nyarangka itu sahabat kana itu za birron kana gawe hade walakinnal birro jeung tetapina saektosna kahadean edal birri tegasna anu ngabogaan kahadean man eta jalma itaqo geus takwa itu man Allah ka Gusti Allah bitarki mukhalafatihi ku cara ninggalkeun kana nyulayaan ka Allah wa atu jeung kudu ngadatangan maraneh kabeh albuyuta kana pirang-pirang imah min abwabiha tina pirang-pirang pantona itu buyut fil ihrami dina nalika ihram kagoirihi barina sapertikeun salianti dina ihram wattaqu jeung kudu tarakwa maraneh kabeh Allah ka Gusti Allah la'alakum supaya maraneh kabeh tuflihuna eta baragja kabeh tapuzuna tegasna baragja kabeh. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bisawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam hadanallahu wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.